Baraya Bayongbong ID Bayongbong News. Mamang nuju aya di tengah kebon di kampung Ciharasas. Nuju ngalaksanakeun penyurveian titik kangge sumur bor. Paluh payun itu. Sareng mamang menakan hal anu unik di palih dieu baraya. Ieu teh di tengah kebon ya, di gunung, kaki gunung Cikuray. Hendak sapertos saluran irigasi. Unik, ieu sapertosna saluran irigasi tilas dibangunnya di zaman penjajahan Belanda. Sareng palih dieu sapertos jembatan baraya, lihat. Tiasa ditinggal. Wah, uniknya. Ieu sapertosna mah di zaman